angkat ka situ, bawa kail jung samu, hawa tiis, angin semilir ngabuburit parimiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sahabat kawan ulin dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya di channel Si Kawan Ulin. Nah, sekarang saya akan mancing lagi ya. Sekarang tanggal 7 Desember jam setengah 7 pagi. Nah, saya rencana akan mancing ke spot Cipaku. Nah, cuman saya belum tahu ya mau ke spot mana nih. Udah banyak pemancing. Tuh ya, yang itu udah penuh. Nah, yang ini mungkin masih kosong nih pinggiran. Kita cek ya, mudah-mudahan ada cintanya, ada rezekinya. Gaskeun kawan, mancing lagi kawan, gas. Oh, pemancing sudah penuh kawan tuh, tapi aduh kalah paksa ya teh ya. Nah, kita tes ke lapak ini aja kawan lah ya. Lapak pinggiran, mudah-mudahan ada cinta nah kawan. Mantap ya Allah. Lapak saya pak. Lapak saha. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Alhamdulillah kawan, tes kenging spot baru ya, spot Mang Hendi Bandar Domba daerah Ancol ya teh. Mudah-mudahan aya cinta aya rezeki nanya. Wah, nu mancing mah tuh. Pak di mana, Pak? Di Rancakalong. Oh, Rancakalong. Tah. Tinggal hei, Bos. Eta di mana eta? Oh. Tuh, tinggal wah nu mancing marenteng. Isuk-isuk angkat ka situ, bawa kail jeng sangu, hawa tiis angin semilir ngabuburit parimikir. Mancing di situ, kemenang laut merente jitu, cicing di dia waktu ngalir laju. Mancing tapi teu ambu, lumpang dina pasir belawatan ketangkalan silih. Kurang amis euy. Kurang amis euy. Jamu main. Bawa doma. Siapa kubatur? Ada. Can apes wae lauk teh euy. Kudu waas euy lamun mondok. Eta terehna Buat kerja we nya. Heeh. Geus kitu ge da. Lauk sia teh. Kakarekeun aing.
karek tuh diletakkan hungkul da aya ieu ngaletakkan. Tuh. Kira aku geus kitu ge henteu cenah. Lauk ai. Tekan si kehet. Dipapai maneh. Ih, letakan si Aji. Ya, 11:30. Bebas lah. Ah, iya lauk nu sok ngaganggu nu keur dahar teh si goblok teh. Batur-batur keur dahar ngaganggu. Kan ikan toa. Mari namanya. Astagfirullahaladzim geus kitu ge lauk. Oh. Au keut ieu naon teh. Lalu dia. Bae mah naon di diwingan kan ngobe biasa kurang kotor wah deh dikit wae liar keluar siap ada karek. Bagong kan lauk teh mah sok kibrakeun heula lah. Can lapareun laukna ge. Geus kitu ge da. Tekan pa cenah norok Hanya penasaran tuh dah tadi. Tekan mah. Berarti ka hati euy ngalauk naon-naonna. Ampun Gusti. Laukna naon atuh meunikateun ah. Angkat.
Besar begini. Oh, tidak saya bergigi ya. Berapa rumput? Oh, naon si anjing ngelayang kieu. Ah, segede kieu pantesan atuh da. Ibu Ramo kawan, penglaris. Wae lah. Ieu mah sama sepal. Nu biasa ngalanglang di dieu nganaya angin nyarita meureun lauk na ngadagoan nu leuwih sabar teu buru-buru datang mancing mancing di situ temenang lauk meureun teu jitu cicing di dieu waktu ngalir laju mancing tapi keambil. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tonton video-video selanjutnya.